lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti teteh ladiri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumujud mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jani nu aya dina jalan husnul khotimah nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti teteh ladiri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumujud mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman
ka Safa jeung Marwah, bentang luhureun Ka'bah, saksi kuring sujud sumberah, ngedalkeun rasa rumasa, tekad ucap jeung lampah nu pasalingan. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nun Gusti Nun Maha Welas Asih, mugi abdi kinekanan mabrur, sifat wujud riyatun tabu, sempurna pupus lebur. Ka'bah, saksi kuring sujud sumberah, ngedalkeun rasa rumasa, tekad ucap jeung lampah nu pasalingan. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka wal mulka la syarika lak. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka wal mulka la syarika lak. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma tangukeun ya. Lur boga anak loba, mun jaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal, hirup mahal maot mahal mata aral. Ya kudu dikumaha deui, kudu sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang tarekahan sabisa-bisanya. Lur boga anak loba, kudu cukup sandang pangan jeung papana. Gitu. Lur boga anak loba,
lamun salah warah berat akhiratna. Lamun ditenan zamana boga anak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insya Allah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya gitu teh. Lain teu meunang boga budak rea. Tapi panda geuning kieu zamana berat. Boga anak loba kudu cukup sanggang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina.